Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar karya Bapak Esukandar bagian anu ka-27. Kumaha ieu lalakon salajengna Gumilar anu kiwari nuju digembleng ku Aki Sidik di basisir sancang Laut Kidul nyaeta nuju dilatih jurus tenggelan galura Laut Kidul sareng jurus alif kanggo ngalawanan pamajid. Kumargi Gumilar kantos kasoran pan ti payunnya oge hanca nu katunda nyaeta lalakon Asmita anu nyaritakeun kumaha pisahna sareng Gumilar sadayana didugikeun karamana nyaeta Mangsal Hapi. Janten ulah kamana-mana tetep manco di channel Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Oge nu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang anu ngahibur setiap aktivitas palawargi sadayana nu di bumina sewang-sewangan ibu-ibunya bari masak, bari gegero, bari nyeuseut. Oge di padamelanana bari ngajait di tempat konveksi, di kantornya Masya Allah, di tempat pengadilan tinggi Bandung sok ngararupingkeun sawana teh nya. Oge aya RRB Ruang Riung Berkah di Tutugan Gunung Gede. Salah sawiosna Kang Alam, Kang Abot, Kang Lele, Kang Dori, Kang Riki, Kang Sadam, Kang Etoy, Dede Atung. Pokoknya namanya seueur anu sok ngarupingkeun ieu dongeng Sunda teh khususna di Jawa Barat Banten oge di pangumbaraan nya aya nu di luar negeri na Masya Allah. Mugi sing tiasa ngahiburnya palawargi janten landong katineng ka kampung halaman, ka mangsa kabaheulaan. Oge ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share atuh mugi ya wasilah palawargi anu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge anu peryoginya ramuan gurah nu haroyong di gurah jarak jauh cenah. Biasa mesen ramuanana kasim guring aya tah nomor HP-na tertera mangga ku abdi engke dipaketkeun supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Gumilar karya Bapak Esukandar bagian anu ka-27. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung Kitu sababna pangna Asmita jeung Mangsal Hapi aya di kontrak Miramare lantaran waktu Mangsal Hapi datang ka Cigodegna nanyakeun Wijana cenah budak teh geus heubeul aya di kontrak Miramare kawasna bae meunang pangabetah kitu ceuk Maerot nama Erot sagala kitu ceuk Maemot nyaeta pamajikan Mang Uhi anu kaanjrekan ku Gumilar mah. Saperti anu geus dicaritakeun samemehna kasampak teh Gumilar keur eueuh dipikir deui ku Asmita yen lain dagoaneun puguh ceuk nu mere kateranganna oge kitu sasat ngabuntut bangkong. Model dongeng Gumilar we dongeng simkuring loba ngabuntut bangkong cenah eta nu karomen jadol.
Turug-turug bisinya esih dedepen lantaran bebejana ngan ukure kacikajang neang pesenan areng. Asmita mah harita teh terus balik deui ngan talatah bae ka mangsal hapi yen upama engke Gumilar geus datang kudu buru-buru dibawa ka Garut. Tada teuing Nyi Esih bungaheunana pisah ti keur leutik pisan ari tepung geus halughug jangkung. Sedengkeun Gumilar sanggeus nampung panggemleng di basisir Sancang, manehna reureuh heula di guha si Colat lilana 2 poe. Kacida betahna puguh resep campur gaul jeung si Colat anu beuki dieu beuki ice sarta bangun manutna keur. Komo mun geus ningali layeutna jeung si Rawun, geus lain deui sukana atuh ka Aki Sidik maung teh geus wawuh bener. Nyaho yen ieu aki-aki cangker teh akina Ki Sobat. Beak waktu reureuh teu terus balik, tapi ku Aki Sidik terus dibawa ka basisir Sancang. Dumeh Gumilar ngarasa panasaran ku dongengna Aki Sidik ngeunaan patilasan tilemna Prabu Siliwangi. Memang ku Aki Sidik pernah didongengkeun cenah di dinya teh aya patilasan tilemna Prabu Siliwangi. Tapi nya henteu namah Aki Sidik oge teu nyaho bener sabab puguh ceuk beja deui numutkeun anggapan urang dinya. Sanggeus deukeut ka daerah Sancang, Gumilar bengong ningali kakayon Paselang jeung tangkal Kaboa. Tapi sanajan 1000 kaget, 1000 aneh manehna teu wani nanyakeun lantaran samemehna geus diipat-ipatan ku Aki Kuncen yen teu meunang sambewara barang tanya. Serog ka basisir Sancang, mengkol ka katuhu di dieu Gumilar beuki tambah kagetna. Lantaran teu jauh ti basisir, manehna mireungeuh ting jelegirna batu-batu sagede imah anu ngulibeng Paselang jeung tangkal Kaboa anu pinuh sabudeureuna. Kaayaan tanah di dinya datar sarta lalening, Gumilar dibawa asup ka jerona. Nu disebutna patilasan tilem teh ngaliwatan hiji lawang anu kenca katuhueunana rajeg tangkal Kaboa. Manehna teu nyaho naon anu dilakukeun ku Kuncen di dinya, kitu deui naon anu dilakukeun ku Gumilar iwal ti manehna pribadi nu nyaho. Isukna barang jeung meletekna serangenge, Gumilar kaluar ti dinya sedeng Aki Kuncen mikeun sapotong kai nu mangrupa dahan leutik saluhureun regang. Di dinya nyampak Aki Sidik keur diuk di luareun wawangunan, manehna mah teu milu ka jero. Ti kamari oge ngajentul we ngadaguan di dinya, teu nyarita naon-naon atuh bring bae tiluanana kaluar ti daerah Sancang. Geus jauh ti dinya mah kakarek papisah balik ka masing-masing imahna. Hi, ayeuna mah abdi teh tos teu panasaran deui ku dongeng Aki kapungkur. Nu harita abdi teh hoyong nyaba ka Sancang. Alhamdulillah ku kersana Pangeran nu Maha Kawasa diparengkeun samali sareng Aki ku anjeun. Reg Gumilar eureun nyaritana, panonna neuteup ka Aki Sidik. Danya kitu Ujang, urang teu boga parengan ukur boga kahayang jeung ikhtiar. Tapi keun bae soal eta mah cag urang teundeun dihaneuleum sieum paragi nyokot jeung ninggalkeun. Urang mah saukur mesek kulitna, guar-guareun balare anu panasaran ku sikina. Anggur ayeuna mah brahal jalu gramiang, dijajab kudu apang jurung pikeun jajab lakuning hirup. Tapi mangka hade luhur budi loba pangarti sing taki-taki bisi kasilih ku Junti. Oge ieu Aki mahanan kujang iteh sorenan turunan. Tapi omat ulah wani-wani mesat lamun teu kapaksa pikeun ngabela nyalametkeun diri mah. Lantaran larangan ieu teh. Aki Sidik nyaritana bangun anu ati-ati pisan bari sok mikeun kujang. Panon poe geus jauh mengokna ka belah kulon, cahayana hurung ngempur ngenclong dumaling sakedeung di kawas nu rek tilelep ka jero laut.
Harita aya nu rentang-rentang keur leumpang, sakapeung teu tembong kahalang ku ngagegedegna dapuran manja. Henteu nyorangan, tapi anu maturanana mah sakujur badana pinuh ku belang-belang loreng, leumpangna oge ngalenghoy ngagunakeun opat suku. Dalah nu dibarenganana oge belang tapi ngan ukur kutungna. Gumilar nu geus aya samingguna reureuh di imah Aki Sidi kakarek manehna tembong liar deui. Harita teh dibaturan ku si Colat, maksudna rek ka Cibalieur, rek nepungan pamajid pikeun ngarengsekeun urusanana pribadi. Nepi ka sisi lembur Cibalieur, si Colat mah sinang ngadaguan di dinya. Gumilar saterusna mah lumaku nyorangan, bus kapakaranganana imah pamajid, heg manehna uluk pupuntenan. Sampurasun, dupi pamajid aya calik itu? Aya, rampes. Di jero aya nu nembalan, pamajid sorangan. Brai panto dibuka, red pamajid kanu keur ngajanteng di luar, bajuna tetep belangan tergosna teu dipake ayeuna mah. Pamajid apal ieu teh saha-sahana lantaran kapan ti heula kungsi disingkabkeun tergosna. Sakedapan mah manehna mureleng kawas nu nyidik-nyidik. Nah, apa kalah ngauleng lali deui kitu? Gumilar nanya bari mesem. Geuningan masih keneh kumelandang. Sugan teh geus matang puluh. Tembal pamajid ngeyehkeun. Nya upami bapa nu ngatur pati hirup nama, tiasa janten atuh abdi teh ayeuna tos ngarorongkong. Namung da kersana pangeran mah teu sami sareng kahoyong bapa. Leres kitu pamajid. Gumilar tetep imut. Weh, tong bala nu cindak we. Rek naon Andika datang ka hareupeun kaula. Pamajid tetep heuras nyaritana. Ih atuh, ari kaperyogian mah seueur, kahiji ari tepang mah urang teh parantos, namung kenalan mah teu acan. Kaduana seja unjuk muka yen abdi salamet teu sakara-kara, atuh katiluna abdi bade unjuk tumaros ieu teh. Cukup, teu perlu Andika ngabulat-bulit pamaksudan. Rek hanja deui urusan ti heula ha. Hayo ku kaula diladena. Nya kitu pisan pamajid, urusan urang teh kapan tacan rengse. Syukur. Sor, rek di mana nu? Di nu lega. Pamajid pinu ku panangtang. Di dia oge cekap apa. Ari moal miwarang kalebet mah. Pirakani ngebudalkeun si hate. Lain hate deuleu, tapi tanaga jeung ilmu panemu nu kudu diketrukeun teh. Teu perlu ngabulat-bulit carita pinu ku sindir sampir. Hayo, di mana? Pamajid keukeuh ngumbar amarah. Teu perlu yogiku kekerasan bapa. Abdi mah mung bade ngajelaskeun. Upama bapa teu kahasut ku si Gobang mah antara urang teh moal aya pasendatan. Gumilar sikapna lemah lembut, sabisa-bisa hayang ngayakinkeun pamajid tina kakaliruanana. Teu perlu loba bacot. Urusan kaula jeung Andika ngan bisa diuruskeun ku pati. Nah Andika nu ngacolor modar. Nah kaula nu kudu ngacampana bugang. Ngarti? Pamajid ngajega di lewang panto. Nya ari tos teu tiasa dibawa badami mah teu langkung bapa. Mung ulah di dieu bisi ngagujurudkeun lembur urang di ditu we di Tegal si awat-awat. Engke wengi di mana bulan nembe muncung hulu urang duaan we nu kedah adu hareupan. Gumilar bea kasabaran. Hade. Dago ku Andika di ditu. Sae kade bae lalinya. Taya bayana si Majid jalir janji. Tembalna tandes. Leos bae Gumilar indi tidinya nyamper deui si Colat. Datang ka guha geus reup-reupan. Bada salat magrib luhureun batu nu lempar Gumilar munajat neneda ka pangeran sedeng si Colat ngadangong nalawang guha garang naker. Lepas isa bulan pibijileunana anjog kana waktu nu geus ditangtukeun Gumilar nurugtug mudun kaluar ti jero guha dituturkeun ku si Colat.
nepi tengah-tengah tegal nu dijangjikeun teh bulan tacan keneh tembong tapi cahaya nama geus ngagebur ti handapeun laut kidul sakedeung di oge nongho. Gumilar ngajega nyang hareup kawetan kalebah pibijileun bulan persis ngabarengan munculna sang Chandra lir nu bijil ti tengah laut kolebat kalangkang bodas kahareupeun Gumilar nyaho-nyaho pamajid geus ngajega dangdanana sing sarua bodas. Panyana teh moal sumping. Gumilar ngagerendeng. Haram deuleu, haram pikeun si Majid jalir janji. Najan datangna sorangan sacara lalaki sajati. Tembal pamajid pinuh ku silib dumeh manehna meunang maung sancang nu ngadangong gigireun lawana. Moal main koroyokan atuh Pak. Nyika kaditu colak berit mada sok sieun ku ucing. Gumilar oge teu leupas tina sindir sampir. Sombong deuleu pamajid kituna teh bari miheulaan narajang ku cara ngipratkeun dampa leungeuna ngarasa teu tahan dihina ku budak satepak. Geus sae barangasan atuh pamajid. Gumilar nembalan bari ngarobah kuda-kuda semu serong kerawek leungeun bajuna ditarik. Tapi pamajid rikat narik di leungeuna rek ngadu tanaga tapi kerawek teh bajuna soek. Geuningan tos butut angguan teh Pak. Gumilar mah panas. Binatang, setan sia. Pamajid beuki nafsu asa dihina, hiuk ngirimkeun panonyokna kana cukang irung tapi Gumilar rikat jingkrak bari meupeuh ku kede tenggelan kari. Tapi pamajid teu eleh rikat. Sagilek narik di leungeuna bari mapag leungeun Gumilar nu ngahayat terus dicentok. Gumilar nyolontod siga nu deuk labu padahal hiji gerak tipuan pikeun ngabadugkeun sikuna kana hulu angen. Sedeng leungeun kencana ngahancap uping-ping musuh. Ngan pamajid awas manehna rikat ngarobah kuda-kudana. Leungeun katuhuna ngahayat rek meupeuh siku sedengkeun tuurna ngajol rek ngabeset dada lawan. Orokaya Gumilar oge teu beunang ditipu. Sakilat dina gerakan balik Bandung manehna nyalametkeun dadana. Tapi bari hasil deui ngasupkeun sepak kuda beger kana gado musuhna. Najan pamajid kaitung hebat. Sakali ieu mah rada muringis oge dumeh gadona anu kabeunangan teh karasana asa didagor ku beusi panas nepikeun ka ngadang ngakrek ti jengkang. Ngan bae bubuhan pasagi luar jerona atuh. Sakilat geus ajeg deui atuh Gumilar ngajega nyang hareupan lawan. Pamajid muncereng nafsuna tambah ngagedur lantaran kapiheulaan gerak teu anta parah deui. Sakilat manehna ngajaul. Dua leungeuna ranggah dina gerakan maung lapar. Gumilar rikat jingkrak terus ngarodon sedeng leungeuna ngahiuk dek ngahancap wundu. Pamajid teu bisa dilejokeun kitu bae. Awakna ngagaleong sedeng leungeuna jadi hiji tenggelan kila. Gumilar rikat ngarobah pasangan. Leungeuna nu sabelah nyilang dina dada sedang nu katuhu nampanan paneungeul musuhna. Duk! Dua leungeun diadu masing-masing ngaluarkeun tanaga nu kacidarongkahna. Balukarna matak muringkak bulu punduk lamun seug aya nu nyaksian mah. Da eta we si colat nepikeun ka ngadadak ngagaur mireungeuh badan pamajid ngajaul balik di ka tukang nepikeun ka ngajuralit sababaraha balikan. Teu beda we ti neumbrag per anu kacida ngenyodna. Sedeng badan Gumilar sanajan teu mecleng tapi awakna neundeut nepi ka sukuna nyeblok kana taneuh samet bincurang. Pamajid ngajarik jeg hudang deui. Kesangna mani ngoprot sakujur dada. Sedengkeun Gumilar ngajega pindah tempat, kesangna sarua ngagarajag dina beungeutna. Ceuk kaulah mah weuh gunana ieu pasendatan teh diteruskeun pamajid. Leuwih hade urang rengsekeun ku babadamian jadi jelas perkarana lantaran ieu teh pokalna si Gobang. Gumilar nyorowo keukeuh hayang nginsapkeun musuhna. Moal jual ku pati direngsekeunana belang. Pamajid keukeuh dina pamadeganana manehna can nyahoun ngaran musuhna. Ya bener bedegong ieu mah. Memang Andika nu kurang ajar. Kolebat, seak! Pamajid narajang deui. Gerakan anak leuwih hebat batan tadi nepikeun ka teu bisa dituturkeun ku panenjo. Gumilar rikat ngoliabkeun awakna ngimbangan musuh ku gerakan kalakai murag nu memang ampuh. Tapi sakali ieu mah gerakan kalakai murag teh kawas-kawas teu mempan,
Lantaran dina luak leokna kakenca kakatuhu teh katuturkeun ku musuhna nu ngagunakeun gerakan gunung urug nu memang hebat hasilna. Kamana Gumilar ngolebat kadinya nyampeukna Pamajid bari teu ngahujanan ku teungeulan-teungeulan nu matak mateni. Ngan lantaran ayeuna mah Gumilar teh boh daya tahanna, boh panarajangna geus ningkat sababaraha puluh tikel ti saprak dirina digembleng ku Aki Sidi. Manehna terengrot-rengrot, tececel, tebocel, kitu deui Pamajid. Sababaraha kali kabenangan ku teungeulan-teungeulan Gumilar tapi tetep bandel. Bulan geus jauh maju kaluhur, tapi nu keur galungan masih keneh jojo. Tempat sakurilingna geus ledeg, rungkun-rungkun paburisat rata kaleyek. Taneuh garing racleng dibarungku ke kebul mulek. Nu galungan geus ngajauhan ti tempat tadi, ayeuna mah nyeret ka sisi basisir. Dina hiji kasempetan, kolebat, gampleng, Pamajid geus hasil nibankeun teungeulan ajian sumugunting kana pipi lawan. Gumilar kalah ngagelenyu, heat, blusat, juger deui Pamajid nimpah ku teungeulan gelap ngampar. Tapi tumerapna ka Gumilar mah kalahkah mesem bangun anu teu dirasa lantaran eta teungeulan-teungeulan nu matak mateni teh geus ditampanan ku gerakan galura laut kidul ngan saukur ngoyagkeun badana. Ku kituna teungeulan sumugunting anu panas jeung gerakan gelap ngampar teh ambles lir ibarat besi panas anu diabuskeun kana cai laut. Dina sejen kasempetan, Gumilar geus hasil ngababukeun teungeulan sambar nyawa disusul tepus ku Tajong Sapu Jagat tuluy ngagunakeun beset anu matak mateni. Tapi puguh atuh Pamajid oge sarua tangguhna. Cindekna mah pangabisa boh pangawuruhna ieu dua jelema teh satanding. Ngan dina soal tanaga Pamajid eleh ku Gumilar, munasabah puguh umur anu kacida ganjorna. Ceuk kaula mah mending eureun Pamajid, eueuh paedahna urang patelak teh. Keur naon? Bapak teh kaangsonan teuing ku si Gobang, percaya teuing ka murid. Nah teu ngarti bapak teh tos diadu dombakeun. Gumilar keukeuh ngelingan bari nakis teungeulan Pamajid. Pamajid teu daek ngajawab, tapi kalah keukeuh naraja ngahaja ngaluarkeun teungeulanana anu kacida matak ngabahayakeun. Tapi kabeh oge beunang ditakis. Naon anu dibelaan ku bapak? Hayang ngabinasa sasama manusia. Nah bapak teu uninga yen amarah jahat teh bisa malindes ka diri pribadi lantaran bapak ngagugu kana fitnahna si Gobang. Ceuk Gumilar bari deui dinakis teungeulan Pamajid. Duh, pigeulang lawan pigeulang diadu, Pamajid nyengir muringis ngarasakeun kanyeri, napasna ngahegak, sedeng Gumilar masih noroweco bari terus ngadeseh musuh ayeuna mah. Pamajid bari ngahegak teh teu nemalan. Ayeuna mah manehna cicing. Pikiranana digunakeun pikeun ngalenyepan caritaan musuhna. Manehna ngarti ayeuna mah pangna musuhna keukeuh ngajak eureun teh lain karena sieun atawa jejerih. Sabab lamun dirarasakeun mah ayeuna manehna ngarasa eleh jajaten sarta musuhna aya dina pihak nu bakal menang, tapi masih terus ngajak eureun. Si Gobang teh Pamajid jelema jahat, hirup dengki jail kaniaya, alatan tuan kawasan nu kacida dolimna. Sok sanajan bener manehna teh murid Pamajid, tapi jadi heran lamun manehna ngadoni nu lain-lain. Disamaraan ku fitnah karinah pikeun narik bapak supaya aya di pihak nu ngamusuhan ka kaula. Anu nyata-nyata nolak kana kadoliman tuan kawasa. Behna mah bapak teh kacida sasarna, sing horeng kurang wiwah teu asak jeujehan. Boro cenah Andika teh jelema anu geus nyucikeun diri, tapi buktina geuning teu bisa ngabedakeun antara kabatilan jeung bebeneran. Antara kejahatan jeung keadilan. Lantaran jiwa Andika geus kalimpudan ku pikiran kotor pinuh ku nafsu setan nu hayang meunang sorangan. Balukarna jadi korban fitnah nu dilakukeun ku hiji murid anu kacida jahatna. Daek teu daek Pamajid. Najan teu secara langsung ayeuna geus jadi bagian fitnah jeung kadoliman sararea. Oge geus jadi alatna tuan kawasa. Asa kacida janggalna hiji jalma nu geus ngaku suci tina omonganana tapi prakna mah ngabela kana kadoliman geuning. Reg Gumilar eureun nyaritana, sanajan bari terus nadah jeung ngayakeun panarajang, panonna mah teu reureuh nitenan sorot panon musuhna anu terus ngayakeun panarajang-panarajang, bari pakupis nakis panarajang Gumilar. Tobat Gusti nu Agung.
Pamajid ngadadak ngarumpuyuk sumegruk bari nyuuh kana taneuh. Aduh Kasep ujang. Tetela, tetela. Salira teh jalmi luhur budi bersih hati. Tapi sabalikna Bapak. Hese geuning Kasep. Hese Kasep pikeun Bapak mah ngingkahan gedunya nu pinuh ku dosa teh. Geuning ari geus cunduk kana janggina mah teu burung Pamajid teh eling kana kasalahanana, eling ka Purwadaksina. Lir nu kapiuhan ka selir martu tak manda katiup ku angin leutik nu bijil tina dirina, dicebor ku cai kahuripan nu ngawujud dina ucapan-ucapanana Gumilar. Pamajid terus ngagukuk ka nyanyerian, Gumilar ngajega gigireunana sedengkeun si Cola teu jauh ngadangong bari ngagerem lir anu nyakseni kana pertobatna Pamajid. Disaksian ku bulan nu moncorong sanajan teu caang pisan, jeung bentang-bentang nu ting kariceup di awang-awang minangka saksi tina kaagunganana Pangeran anu Maha Kawasa. Gumilar jongjon nempokeun Pamajid ngan si Colat nu leuwih seukeut ambeuna, manehna nguniang hudang bari ngaliuk sarta terus ngagereng, sedengkeun Gumilar anu keur katungkulkeun teu Pamajid anu keur ngagukuk hareupeunana bari tepak deku nyuuh kana taneuh, ngareret ka si Colat anu keur ngagereng. Matana mencerong ka hareup, panon Gumilar oge milu neuteub ka hareup nuturkeun panenjo si Colat. Breh kumanehna katempo aya nu keur leumpang pairing-iring, najan masih keneh anggang sartangan saukur kacaangan ku cahaya bulan, tapi panon Gumilar nu kacida seukeutna geus bisa nitenan saha-sahana ngan kanu saurang rada teu wawuh rigigna tara katempo sapopoe. Pangheulana aki sidik bari nungtun si Rawun, nema ka jalan anu teu apal rigigna tukangeun pauhi terus nema deui ka Nyi Arum, kiraksa panungtung Arman sobat dalitna. Cicing Colat, ceuk Gumilar ka maungna dumeh kadeuleu si Colat nguniang hudang, taki-taki bisi ieu nu daratang teh rek aya niat goreng. Ngan manehna teu jol-jol narajang teh dumeh di antara nu ngabring teh kadeuleu aya aki sidik jeung si Rawun. Nu laleumpang beuki deukeut, beuki tetela. Na anak gebeg teh ter hatena nyeblak lantaran teu kapalingan deui ayeuna mah, lantaran nu aya di satukangeun aki sidik teh tetela mangsal hapi akina. Aki empi, Gumilar ngagero bari ngaderegdeg nguru, teu tatapa sini deui gabruk bae manehna ngarangkul ka mangsal hapi. Deuh jana anak king. Mangsal hapi males ngagero. Kerewek Gumilar ditangkep ti pepereket, ngarasa deudeuh nu pohara, mun ti heula mah nyaahna teh ngan samata-mata kajurung ku resep anu pohara, tapi ayeuna mah kanyaah jeung kadeudeuhna teh liwat tikel ti 10 dumeh Gumilar teh incuna pribadi nyaeta anak Asmita. Cager jaluk Kasep, beungeut incuna teh diteuteup teu beda we ti ka budak leutik. Berkah aki sawangsulna. Alhamdulillah Kasep. Si Colat neuleudununganana keur papukeut teh ngagajleng atuh kagigireunana bari ngagereng. Gue mangsal hapi mending ngagajleng reuaseun. Jak kitu deui nu sejen julung-jeleng laluncatan ka tukang iwal ti aki sidik we jeung si Rawun anu teu kabawakeun teh. Sanajan da hatena mah aki sidik teh teu buru ngalenyap oge sok sieun si Colat teh salah harti. Sakumaha iceusna oge sato mah da tetep sato, moal bisa disaruakeun jeung manusa. Ih, bet aya ucing geuning, cek mangsal hapi bari ngadegdeg teu waniun nyebut maung. Sobat abdi teh aki, untung sakieu oge ki, aya ucing daek sosobatan jeung hayam lamba. Cek Gumilar bari ngareret ka si Colat. Heg diusapan punukna. Nyi Arum barang ngadenge caritaan Gumilar kitu teh geus teu kawawa nahan hatena, deregdeg bae manehna nyeureudeg ngarontok ka Gumilar bari ngagero. Engkang, hapunten abdi Kang. Sorana ngandung kadeudeuh oge teu leupas dieusi ku rasa kaduhung anu ngagugunung, kahanjakal nandingan sagara ngingetkeun kalakuan nu enggeus-enggeus. Leungeuna ngarangkul pageuh kana punduk Gumilar, sedeng sirahna diragragkeun kana dadana, anu saterusna manehna ceurik ngagukuk ka nyenyerian.
Kiraksa ngulahek tungkul sanajan ucapan Gumilar teh henteu togmol ditujukeun ka manehna, tapi karasa ngababuk daun ceulina anu saterusna ngagetruk notog kana hatena, ngenes peurih karasana. Ngenes ku diri pribadina ari rasku petalakuna anu katukang-tukang, ka Gumilar teh kacidanya celehna. Nyebutna oge kapan hayam kabiri atuh, hayam lamba anu maksudna ngeyehkeun moyok. Dumeh disangkana Gumilar teh hiji jelema anu jejerih leutik burih taya kawani. Sedeng Aki Sidik mah ukur ngagelenyu imut kanyut. Arman ngabelehem kawas nu era sedengkeun Mang Uhi komo mangsal hapi mah molohok bengong da puguh teu ngarti jujutanana. Atuh pamajid nu harita geus nangtung mencil tinu sejen rutret kaditu ka dieu. Dangong jagona ngadadak leungit ngoyopos lir kapas ka ibunan. Si Rawun teu repeh cecerewetan, si Cola teu ingkah tina suku Gumilar bari huang hau ngagerem pinuh kusima. Beres urusan teh jalu. Sora Aki Sidik nu pangheulana kadenge nanya ka incu kukutna. Berkah Aki, alhamdulillah aya hibar pangdoa. Walon Gumilar bari ngusapan sirah nu nyangheuy dina dadana. Engkang, hapunten Kang. Rumaos yuyung teh ageng dosa. Nyi Arum nginghak maseuhan dada, sorana les-lesan nyesetan hate, nya manehna tangga. Tika punggur oge Kang jana matos ngapunten nu. Da manah eulis mah taya robihna sanes. Gumilar ngagelunyu neuteup deudeuh beungeut nu nyangheuy pinuh ku Cipanon. Geus beres mah hayu atuh urang baralik. Cek Aki Sidik bari ngareret ka Pamajid, ngahayukeun ka Gumilar tapi oge satengah nu nanya ka Pamajid kumaha pikarepeunana ayeuna sanggeus manehna teu wasa ngalawanan deui. Pamajid surti, srog manehna ka hareupeun Gumilar. Nyampoyong rengkuh teu beda we ti nu nyang hareupan dunungan, pok manehna nyarita sorana anca. Ujang, bapak teh moal panjangnya sasanggem. Ku Ujang oge parantos kahartos kumaha pamaksadan bapak ayeuna. Namun kitu deui bapak teh moal ngalangkungan salira. Bade dibeureum, bade dihideung sejak nyanggakeun. Rumaos bapak teh kolot atah sasar. Ih, ari bapak. Ari cara abdi mah ti tadi oge sanes bade milari pacogregan. Ayeuna bapa sejak babalik pikir nya nuhun bae nu aya. Perkawis nu atos mah parantos we teu kedah diemutan teuing mung supados janten eunteng kanggo kapayuna. Ayeuna mah tos beres, tos bae eta mah. Urang putus dugikeun ka dieu. Pasendatan urang gentos ku kawargian. Walon Gumilar dari anak keranan. Nuhun Ujang, nuhun. Kaweningan mana Ujang ku bapak ditampi teu dihanap-hanap. Paripaos ti luhur sausap rambut dihanap sahibas dampal. Katampi dunya akhirat. Mung perkawis si Gobang mah kumaha atuh salajengna. Dinten teu oge manehna nu janten bibit rurujit indung rurusuh teh. Ngadu-ngadu Raja Wisuna ngaliarkeun tales ateul ngabengkahkeun sasama manusia ku jalan fitnah. Perkawis nu aya sangkut pautna sareng bapa teu langkung bapa eta mah. Mung satiasa-tiasa dibeberes kalawan lemah lembut. Lajeng perkawis kajahatanana ka umum eta mah tangtos bagian abdi. Satungtung manehna tetep jadi alatna tuan kawasa sareng ngarugikeun ka rakyat alit. Ku abdi tetep bade bisa nghareupan kalawan sawajarna. Cek Gumilar tandes. Upami ngawidian mah Ujang, sakantenan bae pasrahkeun ka bapa. Percuma boga murid oge matak ngerakeun hungkul. Pade diwara, tuman. Kanggo abdi mah atoh bae bapa. Sakumaha basangkalna oge piraku teu nurut kanu janten guru mah. Sabejadna moral oge manehna jelema teu sapertos sato hewan. Ayeuna mah urang bubar we heula. Sawios enjing pageto urang patotoskeun deui margi ieu geuning abdi kasumpingan ku pun Aki. Pilih aya kaperyogianana tebih-tebih di Cipacing ka dieu. Sae Ujang. Bapak sejak numutkeun kumaha pisaheunana. Cek Pamajid nu ayeuna mah geus lineuk naker. Jago garung teh tepak deku eleh jajaten katut wowosen tunduk taluk tanpa syarat. Colat kaula ayeuna deuk balik.
Andika mah teu kudu milu, ngan lamun kaula perlu ku bantuan Andika tangtu kaula bakal ngabejaan. Gumilar nyarita ka maungna, si Colat ngagaur ngaheueuhkeun, sorana handaruan matak sember. Nu araya dirinya eueuh nu teu ngoreja ti babaranting mundur, komo atuh si Rawun mah mending ngacleng bakating kureuwas jeung sieun. Ngan Gumilar sorangan nu tetep dina tempatna teh. Kitu we tamanya Colat. Kaula ayeuna rek balik. Gaur, gaur, si Colat disada deui, jorelat, jeung, gorobas, gorobas tukangan rungkun manja. Lagedai, lagedai, katempo awakna nu lampayat panjang teh nonggongan, nepi ka batu gede balik deui ka guhana. Pamajid sanggeus sasalaman jeung sararea, leos bae manehna oge indit ngajugjug ka lemburna. Gumilar sabatur-baturna nya kitu keneh ngabring karudung pairing-iring. Gumilar pang tukangna ngarendeng jeung Nyi Arum anu kawasna sungkan papisah sieun ditinggalkeun deui. Teu kacatur di jalana, sadatangna ka lembur Aki Sidik nyarimpang heula ka imah Aki Sidik, peuting eta rek ngarenong di dinya lantaran Aki Sidik geus kacida sonona ka mangsal hapi, hayang ngobrol nu leuwih panjang pikeun nyacapkeun di kasonoan. Aya puluhna tahun atuh tepat tepung ayeuna kapareng bisa papanggih deui. Rombongan kirak samah kebat muru bedengna sanajan laleumpangna sasat ngajejempe tapi kayan hatena mah bisa ditegu diparan yen kabeh oge ditapuku kagumbiraan anu pohara. Tina ngingetkeun moal lila oge kaayaan di kontrakan teh bakal aman, si Gobang teh moal ngalakukeun kajahatan deui. Sajabana bakal diberantas ku Gumilar teh pamajid oge ayeuna mah tangtu moal cicingeun, moal ngantep kana kalakuan muridna nu matak ngarugikeun karahayat leutik. Sadatangna ka bedeng teu loba deui omong, tiluanana terus bae merenahkeun maneh ngareureuhkeun ka cape urut bieu, lain deukeut-deukeut lalakon ngan Nyi Arum anu teu ujug-ujug bisa sare teh. Salilana ngahuleng ngaherang nyenang, lelembutanana anteng nyipta adeg-adeg buah hatena. Tempo-tempo belenyeh seuri sorangan, kapi asem ku kalakuanana sorangan. Horeng si mana horeng si belang teh geningan wijana, jadi naha mun baheula manehna katalanjuran mikeun hatena ka si belang. Meureun ayeuna teh tada teuing gegetun sarta ngarasa wirangna atuh. Pauhi nya kitu keneh. Datang-datang teh gubrak bae teu sirikna ninggangkeun maneh kana pangsarean, uguh di jalan oge geus lelenggutan ngarasa tunduh, sajeroning lelenyapan teh hatena teu wudu make hayang seuri sagala ari ras ku wijana, boga cocokan teh bet teu parok jeung batur. Ngan mangsal hapi Gumilar jeung Aki Sidik, tiluanana teu buru-buru sarare, kalah pogot we ngalobrol, babakuna mah nanggap lalakonna Gumilar sajeroning ngadu jajaten jeung pamajid. Kabeh didongengkeun ditetek daya nu kaliwat, ti mimiti prung nepikeun ka sumrahna sasat bisa peruhna teh tina kubawaning hantem ditenggelan ku caritaan-caritaan anu nginsapkeun kana kakaliruan dirina. Di luar imah Aki Sidik, aya hiji cirim ngablesat. Celegedeg geus aya hareupeun pantau Aki Sidik, tuluy manehna keketrok. Atuh rokaya nu di jero teh cing rarenjag. Kuniang Gumilar hudang tuluy muru ka panto. Brai panto dibuka, sing horeng sirawing manehna mawa gelas, cenah rek menta cai panas ngagolak jang ninyuh cai kopi. Bus atuh sirawing ka jero. Gek diuk tuluy ku siwel ngaluarkeun rokok 4 bungkus, merekna Jasun coklat dibikeun sabungkus ewang kanu aya di dinya. Pohara palawargi nya eta sirawing ngadon milu ngopi jeung udud cenah. Eueuh palawargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.